jeung dangdeut hudang molor, kelek bong calana kotor, seseurian jiga nu error, sing horeng nonton bodoh nah hampang tapi pika seueur, sok we tonton di kamere, geus nonton pasti embuk heuleuh, tapi meureun. Jiga nama si emak eueuh di imahna, buru-buru lewat sok ngasalkeun da maneh nama. Buna, arek ka mana? Meni buru-buru kitu. Emak, parang sate teu aya. Aya atuh, maneh arek ka mana? Meni teu punten-punten acan. Arek eta mak meuli baso, asa hayang ngabaso. Uluh, gaya maneh mah. Emak hayang teu, mun hayang dipangmeulikeun. Anu bener maneh teh. Beneran mak. Tumben bager, sok atuh mamah mie ayam weh, mun baso mah teu kuateun huntuna ge. Nya mak kajeun, mie ayamna lada apa henteu mak? Ai maneh kumaha sih? Ya teu nyaho atuh, dibelikeun ge acan, dahar ge acan, malah nanya lada apa henteu. Aduh, kumaha nya, dipisahkeun weh lah, sambelna meh tere. Oh nya, ayamna pisahkeun nya, marek dipelihara. Sabodo lah kumaha emak weh, tungguan mak buna meuli heula. Maneh ngah sok gerak ka ditu.